Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Dulu Atikan Merdeka SPM Radio SMA Hiji Cijeruk dina danget ieu sim kuring dina acara Wangkong Sunda khususon kayakeun kagiatan atau ngiringan kagiatan Rebo Nyunda nu dilumangsungkeun di Sukabumi. Nah dina danget ieu sim kuring tos di rencangan ku tilu sesepuh anu ke baris diwanohkeun ka urang sadayana. Saha-saha eta jalmina. Teras urang bakal mikawano naon sih tujuan atau udagan dina ieu kagiatan. Hapunten mangga Ki Pamanah untuk pikeun ngenalkeun diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sim kuring Ki Pamanah Rasa di Bandung. Nyakeun apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Simkuring Kuntapa Utara di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Simkuring Ki Guru Pranamulya di Wewengkon Bogor. Ya, sareng sing kuring Ki Sutan dina danget ieu urang pesek naon sih kagiatan Rebo Nyunda di Sukabumi teh? Naon nu jadi tujuanna? Mangga Ki Pamanah pikeun didugikeun. Hatur nuhun. Sim kuring Ki Pamanah Rasa disuhunkeun deudeuh. Langinteunnya perkawis ayana calagra budaya Rebo Nyunda. Nu dipiemot kapungkur nyaeta kumaha carana ieu Sukabumi para budayawanna ngahiji gitu kan. Tiasa silaturahim, tiasa mintonkeun kamonesan. Sareng diskusi kumaha sapados budaya urang teh nanjeur. Ulah dugi ka jati kasilih ku junti. Eta panginten intina mati payun teh. Ayeuna teh panginten anu rutin mah anu katilu margi kapotong ku Covid eta panginten atuh nuhun. Iraha eta di kawitanana tah? Eta di kawitan ti 2020 awal 2020 pokoknya mah namanya kadua bade katilu Covid langsung riren ayeuna namanya ngawitan deui jadi anu katilu gitu. Mohon. Nah, kagiatan ieu teh alpukahna saha gitu. Ieu teh usulan atau kapanitiaanna kumaha tah? Perkawis kegiatan Rebo Nyunda salaresna mah aya kahoyong ti Kang Haji Gusti sareng Bunda Anidia hoyong nonton Rebo Nyunda di Bandung kawit nama janten surah abdi nah kudu ka Bandung apan di Sukabumi ge seueur orang budaya ayakeun we di Sukabumi tah eta kawit nama gitu Bang Arsa. Terus upami kagiatan ieu rutinnya direncanakeun rutin atau kumaha tah? Kagiatan ieu kapungkur sasasi sakali. Margi dilaksanakan kan dinten Rebo. Upami tiap minggu dinten Rebo seueur pada mantabarem anu teu ngantor enggena. Janten anu sunah jadi wajib, anu wajib jadi sunah gitu kan. Janten agendana abdi sasasi sakali. Namung sanaos ti kitu kamari tos diayakeun di Padepokan di wewengkon Sukabumi tiap minggu tapi di Padepokan. Janten ieu panginten anu akbarna lah kinten-kinten gitulah. Terus saha wae nu jadi panitia panatara calagara dina kagiatan ieu? Salaresna panitia calagra budaya ieu teh sadayana warga budaya Sukabumi salaresna mah. Janten henteu orang per orang, teu jalmi-jalmi henteu. Jadi sadayana anu kalebet dina grup budaya Sukabumi anjeunna jadi panitia gitu kan. Margi sadayana gaduh tanggal waler kanggo nanyerkeun budaya nya upami teu ke urang ku sadeui, upami teu ayeuna iraha deui gitu tah. Gitu Barsa. Terus Ki anu diulem biasa disebatkeun meureun sapalima gitu saha wae nu suping dina ieu. Nu ulem ayeuna ku jisim abdi panginten tokoh-tokoh di tiap kabupaten kota dongkap. Di Bandung sesepuh abdi Abah Tapa Umbara, teras di Sumedang Abah Guriang, teras di Bekasi Bunda Sonia, keras di Bogor Aki Goler, Abah Wahyu oge pangarsa guru abdi Kirsi
Jati Ki Agus Pranamulya Aki Paninggaran Jati oke diulem Ki Kalong Hideng diulem sadayana panginten abdi teu tiasa di ida hiji-hiji margi seueur ampir 88 ku abdi diulem anu sadayana oge nyanak rombongan sewang-sewangan insyaallah 400 dugi ka 500 mah panginten ieu sararumping insyaallah sok sanaos hujan gitu. Ayeuna dulu-dulu atikan merdeka urang taroskeun ka Ki Guru. Kamandangna naon sih kana kegiatan ieu? Mangga Ki Guru. Saya pisan mangrupikeun salah sawios tina gerakan-gerakan Kasundaan khususnya di wewengkon Kesenian Bogor, Sukabumi sareng Cianjur. Mudah-mudahan potensi-potensi anu aya anu teu katingal anu nyumput ku ayeuna acara ieu, ku ayeuna ariungan ieu tiasa muncul deui dina kerjasama atau nabi dina hiji sabilungan kumargi pan ayeuna alhamdulillah ku wasilahna atau nabi ku kegiatanna ieu teh janten urang teh anu tos kenal janten tangguh raket anu teu acan kenal oge janten wanoh gitu nya. Tah mudah-mudahan ku wanoh ieu nimbulkeun hiji energi gitu. Terus sim kuring kudu nyunkeun kamandang ti Abah ya nu ti Bandung oge hiji deui. Kumaha tah tujuan sanesna tina kegiatan ieu? Mun ke sim kuring ya hiji calagara kegiatan anu sakitu saena minimal tadi ajang silaturahmi di dieu kajalin ti sasami pelaku budaya. Oke, atuh urang memperkenalkan ngabumule budaya anu aya di urang anu sakitu tos kirang. Ayeuna ku ayana Rebo Nyunda di Sukabumi tangtosna ieu bakal langkung dugi deui ka masyarakat dan budaya Sunda teh masih aya kedah dikumpulkeun ku urang. Itu simkuring di Bandung ngahajatkeun ka dieu kumanggi diangkir dina hiji calagara Rebo Nyunda ieu. Enten ngarojong pisan itu acara ieu. Oke. Kumargi acara baris di kawitan aya patalekan panungtung Kang Watiluan. Kumaha harap kaharep di toko-toko ieu pikeun generasi ngora Sunda dina ngamumule budaya. Mangga diaturanan. Sim kuring kalintang miharep ka nonoman-nonoman Sunda khususna oge sadayana sanusantara ulah dugi ka Jati kasilih ku Junti ulah lali kana Purwadaksi eta utamana da budaya teh seueur kalebet mirosea alam oge budaya gitu sanes mangungkung rengkak seni jaipongan pencaksilat kacapian tetapi ngarope alam ge budaya urang kitinga kaluhun urang anu kalintang mulyana kalintang saena urang kedah dilestarikeun diabadikeun ku urang gitu kan maka abdi ngawian ti ayeuna ngahiap ka nonoman hayu urang guar naon Sunda teh naon budaya teh gitu kan sepadas teu paremen obor kange nonoman-nonoman kapayun gitu. Di air baris dudukikeun Udah cekap. Ki Guru Ya, sami sareng sapapadegan sareng keunasa mugi-mugi iket bahasa oge ulah dugikeun teu diwariskeun kieu tah. ya mangga Ya. Kapayun abi miharep margi urang upami kagiatan kieu wungkul teu dirojong ku pamarentah sia-sia. Janten urang reng-rengan budaya kedah adu manis sareng pamarentah. Sareng ieu diharapkeun ku Jisim abdi janten agenda pamarentah. Ras di pamarentahan oge ulah ya budaya teh dikasisikeun. Ulah dianggap naon disebut musyrik, disebut bid'ah gitu kan. Jadi orang berbudaya terpinggirkan gitu kan. Jadi agenda kapayun teh kedah diajak orang-orang budaya teh ku pihak pemerintah teh diskusi dina program-program. Nah ieu bertentangan teh jeung budaya sapertos bade ngadamel naon ya di leuweung tarus sareng urang budaya da urang budaya mah apal. Leuweung teh kudu dikumaha, gawir teh kudu dikumaha, ta urang budaya mah rapaleun. Supados terjadi banjir, longsor anu ujung-ujungna nyangsarakeun masyarakat. Ta eta janten harap pamri ka pamarentah
orang budaya kedah janten rekan, kedah janten sahabat pemerintah dina ngajalkeun tata kelola daerah, tata kelola negara. Gitu. Alhamdulillah tos dicontohan ku Pak Jokowi kamari ngahijikeun cai jeung tanah di Kalimantan. Eta bagian tina gerakan budaya gitu kan. Bae cek batur musik gitu kan bae da nyahoan eta mah. Da can nepi kana jerona halamana can nepi eta teh kitu pangarta. Kenapa? Hiji deui meureun ki. Hiji deui bisa. Tos ayakah gawe bareng jeung MGMP bahasa Sunda SMP bawa SMA supaya kegiatan ieu langkung nerekap di Sukabumi. Nah, iya anu ku jisim abdi janten tangan, janten kegiatan kasundaan teh diharapkeun janten kurikulum di sekolah atanapi tidak kurikulum ekstrakurikuler di sekolah. Di sekolah teh aya ekstrakurikuler silat, kacapian, karawitan, muatan lokal dilebetkeun ku bahasa Sunda dilebetkeun gitu. Pokona mah lebet karena kurikulum pendidikan minimalna dina ekstrakurikuler. Itu Pak Intun harapkan abdi ka Payun mah. Margi kan pendidikan akhirnya di sekolahan gitu Pak Robin. Gitu Pak Intun. Oke, dulur-dulur Atikan Merdeka khususnya Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP SMA di Kota Bumi diantos ku Ki Pamanah Rasa gawe barengna dina Rebo Nyunda. Sim kuring nu ti Bogor dugi ka dieu. Dulur-dulur Atikan Merdeka nu aya di Sukabumi diantos moal disebatkeun saha-saha nami ketua nama. Mangga hatur nuhun kana Sami-sami. waktosna kumargi urang nyangkolong kana waktos. Dulu-dulu Atikan Mereka engke urang bakal penak deui dina acara Wangkong Sunda ngabahas pengeunaan kasundaan henteu ngan sakur nu sakieu tapi hal nu jerona hakikat marifat nilai-nilai ajen-inajen dina hal-hal anu leutik model cai nu dikumpulkeun sanusantara sawangan Sunda sika kumaha teh urang bahas sareng Ki Agus atur nuhun bobo sapanon carang sapakan tusuk langkung ke panghalang Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes Rahayu Waluya Jati.